Bisa masuk ke tuh. Kenapa? Kemana? Yang gila. Oh ya, tuh mana? Astagfirullahaladzim, itu naon ini ruas. Duh, syukurin. Aya naon, Mang? Urang tadi pas arek si HTA, tadi ngomong nu mimiti arek si heula ruas sih imah ngali pantau ya boyaga. Imah nu mana? Imah nu itu tuh di ditu. Urang sampeurkeun atuh yuk. Ayo, urang mah eta bener wanita. Wani hayu. Urang lain masalah kesieun eta mah bisa terpercaya gitu. Hayu. Hayu atuh urang tingali. Hayu urang anteun. Di mana, Mang? Imah ieu. Mana, Mang? Ah, ieu. Mana? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di kemana baturnya sararep ieu. Heng, dah kita mulai kopi, Heng. Ya. Heng gitu teh. Ya. Kita mulai kopi naon, kuy? Kopi budaya. Kopi budaya hiji. Kopi hidung hiji. Molar ya. Tinggi ya rek jajan mana jajan? Oh. Bukan. Tungguan, Mang, tungguan, Bang. Naon sih boleh? Orang dia ningali di itu di imah itu teh ini ruas orang tak mengabaran diantar percaya ini. Orang percaya, orang sanggup. Itu di imah Eta di imah itu. Orang mimiti nama si eta yang naon eta ruas sama. Orang mentakan tadi itu minta antar tak kasih bisa terpercaya orang. Asli sumpah, Mang. Orang bisa terpercaya asli demi Allah asli. Keluar lagi asli. Ngomong naon asli. Haram orang. Ampun guys, teu sanggup Mang orang. Teu sanggup teu. Anjing sama marohong. Aing rek naon aduh bisa terpercaya hayu antar kana sumpah asli hayu tingali ayeuna teh bejaan. Demi Allah, Mang, asli. Urang ngabelaan antar. Bisa terpercaya mah hayu we jeung urang. Ieu atuh walaupun yang kolot tapi singenon naon. Kalau aku kudu kanu eta jelema bisa asli urang ada lain heureuy ngomong kan we izin kolot makin maena wani anu penting bohong heuluyan. Ye, urang tah asli bisi teu percaya hayu sok ayeuna. Hayu. Amrokan. Heeh. Heeh, hayu kudu kanu bisa eta ge aing palalaur kena bisa aya masuk. Hayu urang teh. Wah, boleh meunana bos euy. Tuh, lebaran teh kieu. Oh, nyangan di mana tuh? Mun aya mah ada melak henteu rek boga ti mana? Eta karek neangan lah jeung aya teh di ditu. Tanyakeun we hayu, Assalamualaikum. Mang. Ganggu teh, Mang? Hah? Ganggu teh? Henteu, nyaose. Naon tuh? Tadi orang teh ke rezeki di imah itu Terus ningali para rubuh pantau gebragan orang tanggas diantarnya kok ieu di anggar daina manehna jadi kapokeun teu percaya wae mimiti mah. Jadi nyaman memang ayaan ini ulah sembarangan kieu. Maksudna rek kumaha tuh? Ya maksudna teh hayang nyaho sugan ari kalau rada bisa gitu. Ayaan di nyaman ini Pantesan atuh tepatnya di juru luas terus ningali ke kieu teh. Antar ka ieu duaan ieu teu percaya cenah. Wajarkan teh masih teu percaya tapi na sieun lagi buktikeun teh gitu. Baru udah bareng jeung kolot we cenah. Dan ningali ieu meureun teh ieu ruas. Aya ini di nya mah cicingna di juru dekat WC. Atuh eta di dinya.
Oh, pantasan atuh. Kira-kira ganggu mah mana minta anter. Nyamual itu udah kenyal sih. Hmm. Maksudnya mah supaya ulang ngaganggu kan liwat meren gitu. Oh gitu, jadi pala laur gitu. Ieu mangga nanti tepang lewatan. Kita hayang mah nya tong mengganggu wae urang keur lewat. Paur gitu. Mungkin nyebutnya Oh, paur warga no lain gitu. supaya bisa diamankeun we gitu mah. Tong kita ngaganggu wae. Paur cari laka gitu. Oh, iya. Asal teh melang bukan akan lewat baginya kamu sok aya itu ulah ngaganggu lah. Kayak gampang sama ku mangkos kan bijilan ke padepokan Asmaul Cianjur. Gimana mangkos? Padepokan ada? Pasir warung Pasir Waru Cianjur. Jadi bisa ku mangkos ke di kalau lah di tangannya. Umur gitu mah kak, iya kebenaran atuh gitu mah. Kalau bisa dikair kumaha, ditinggalkeun. Sugan we gitu. Kayak jeung mangkos ke dituna. Mangkosnya kita baru supaya ulah bisa aman gitu lah. Yang itu ayo mangkos, orang tinggali tempatnya. Ayo, barengan. Ayo. Kalau orang Sugana tuh yang aku kalau udah bisa. Insya Allah kurang lah kurang syariatan. Nyanyi power kita nggak ganggu. Kayak Bu Mina. Oh iya, bisa dibuka. Cobaan gerak itu. Tadi mah asli. Iya gimana? Aduh, iya mah ya. Juga nama ayaan ya. Iya di dia cek baru kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bangunan soboy maling wah, tahunan atuh. Tahunan ini. Astagfirullahaladzim. Oh, udah naon nih? Kita buka kan tadi. Ya. Kiloan lah sugan di sini. Kayak. Kan buat. Mualah. Mualah. Insya Allah mualah. Yep. Wes beres. Ya, insya Allah lah mau ngaganggu dis kan. Insya Allah lah, mudah-mudahan lah. Beres anjing lah terus disyariatkan dia. Malahan terus dipindahkan ke tempat alaman. Ke tempat mainnya ke di situ aya. Gitu tadi pengetahuan yang beda deh. Insya Allah. Wah, lain. Tenang, ulah ruas. Ulah ruas, semua tenang. Wah. Asli mah asli. Mana lain? Lain. Semuanya ada atas ini ngaya kena wae. Kurang bumbuna meureun. Ieu mah jigana kieu yeuh nya. Para ayu kitu mah cicingna sih beda-beda. Cicingna jeung eta mah para kuat rada serem cicingna. Jadi kudu minta bantuan. Jadi eta mah kudu mun bisa mah kudu minta bantuan ka ustad. Anu dikeun heuh. Jadi dilayanan ku Ustad Ongkoh. Ah, jeung ustad ongkoh. Insyaallah lah mah. Ustad Cepi aya. Mun aya ustad Cepi. Yang mesti orang minta bantuan juga main nyalsenya. Heeh, ustad Cepi. Itu kuat. Itu, heeh.
Punten. Tuh nih ayah si Ustad deh. Tuh aya gini. Oh, kebenaran tuh kudu kayu mah. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Balik ke mana itu? Tadi teh ka rumah Oh, beraya naon? biasa ieu rumah kosong itu teh tahunan meureunnya juga nama. Nuhun. Jadi loba anu ngaganggu ka warga teh ngaliwat ngaganggu. Oh. Dia disareatan ku mangkos pada mangkos meureun. Maknya gue sesepuh berarti teu tiasa kumaha. Oh, gitu. Iya. Mun emang eta ada kelakuan we ku abi teh teteh Aduh, aduh. Pak Ustad mah. Mohon. Kurang gempur sugan kutiluan beraku lah. Nuhun. Ayo lah. Bade iraha? Nya tiasa mah ayeuna Ya, ayeuna. ulah ngaganggu ka masyarakat. Oh nya siap mangga ayo. Biasa mah. Tiasa aya keweneh waktu. Ya mangga. Ayo. Oh, bumi nu itunya. Heeh, eta. Memang sebarang hiji teh ali. Geus dina ayeuna ge ka kecirin ge. Beda ya. Beda. Ieu emang setahunan ya ieu mah ieu. Siapna beda. Heeh. Ieu geus aya nu maot sakali ye di dieu teh. Memang aya. Heeh. Aya eta tadi di dieu. Juga mau. Kamu kakak. Kumaha ieu lamun di ieu teh kurang panggil wae. Teh mah carana kudu kitu. Heeh. Kona dipanggil diragas makan ka dieu. Heeh. Sugakeun ieu sanggup ditanya gitu. Sanggup sok. sanggup. Jauh. Panggil Panggil hayang lah. naon gitu. Makanya hayang naon sampai ngaganggu ka masyarakat gitu. Heeh. Eta mah resah. Kurang pelit itu teh. Ya, besok. Kurang Soalnya ieu bener-bener ieu hayang ngaganggu ka masyarakat teh ieu. sampai teh kunaon gitu. Ulah sampai ngaganggu. Urang ieu kan nya urang hayang nyaho urang ieu we nya. Panggil. Urang panggil we nya. Oh. Sering saya. Sareng kaula. Anu di mana ya? Kaula anu penunggu di dieu. Kunaon make ngaganggu ke masyarakat? Naon eta nana? Kaula digandengan wae. Oh, Umat dengan wae. Manusia mah ningali ge mata peda anjeun kudu bisa ngahampura ka jelema. Lamun anjeun keukeuh wae ngaganggu ka manusia berarti ka kajeng aing urusana. Ai wani mah. Mangga kudu tuan aing pijilan padepokan asma urusan moal kudu mundur. Sok boga ilmu naon di dieu keun. Arek mangkat wae apa rek kumaha ieu? Hah? Arek mangkat di dia apa rek kumaha hayangna? Wah, kaula mau mangkat di dieu. Berarti arek diusir di paksa wae. Hah? Arek wani? Ieu tempat kaula. Arek wani? Wani. Wani. Siap. 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 Lawan. Tuh. Kumaha kaula ini sih? Hah? Kumaha? Kaula arek mangkat. Benar, mengalami deui. Benar. Menjadi hukum benar ya? Wah, arek mangkat. Benar ya, benar. Kaula arek mangkat. Sok ya. Angkat ayeuna. Ampun no ada. Kaula arek mangkat. Mangga. Arek mangkat. Alhamdulillah. Aya naon tad? Oh, dia geus asupun teh. Alhamdulillah eta mah geus syukur tad. mangaganggu deui cenah mah. Syukur tad geus di sareatan. Hampura we nya. Sami-sami kudu aya. Ayo. Ayo. Balik. Alhamdulillah ya. Ayo.